Ta. Ngopi kaberapa kali? Angka jat mah ke 10 kali. Ulah waka tuh eta mah. Rin. Gampang saja. Tuh, ngopi. Bisa dahar deui kan aya sangu kop dalahar. Dahar kiwari emang tara dahar deui wayah. Ya Allah. Bening kuatan henteu peurih. Tuh. Karung hal tuh. Tuh, ini belakang tuh. Tuh, nyampe atas. Tuh. Ini rencana di sini itu naro toren. Di sini nanti tempat wudhu di sini. Jadi ngelangkah ke sini buat mau wudhu, mau sholat ke sini nih. Tuh. Jadi ini nembus ke sono ya. Ini bisa sholat di sini. Tuh ya. Namanya di kebun kita itu. Jangan nyampe ngebuang waktu, buang. Emang beak kata nanti remes kabeh? Oh, nu dina anu beureum ge beak mah kajat. Heuh, deudeuh tuh ingat tuh. Digantung. Ya. Emangnya eta? Bensin tem. Tuh. Ini samping bawah. Tinggal nanti besok wah pasang sorondoi. Tuh. Pasang sorondoi besok ya. Oh. Jadi juga ya. Hebring pisahnya. Tuh. Sampah. Jika awi kabeh. Yang plastiknya.
Aduh, semenjak masang gas tahun. Kita nempuh hujan murah kena wes ya. Nyaan. Dah saprak ya weh. Terak naik ke dia nya. Wae. Kalau tadi tukang nih ya. Heeh, bangunan teh menuju lagi itu. Ari keran aya di warung. Karena sok beras na ya wah. Aya. Anjang tina kradeng ya kilo asup. Kata ngeulingan ya gimana? Korehan eta da Udah sore udah mau pulang, ini waktunya pulang. Oh, enak lalakina dina hiji eta. Dari mana kamu? Dari mana kamu? Habis jalan-jalan ya? Hehehe. Ngampi. Jangan. Takut. Moal ka lemur, tas di lemur gitu. Balik desa dia mah. Udah sore jadi nggak masak air tuh, jadinya mau nyeduh kopi di botol aku. Galak itu mah. Ya Allah, aya wae. Tuh nyeduh kopi dari botol aku. Dasar kebiasaan di gunung, tahu aja. Duh. Oh, nyeun jojodog. Emang eta jang suku jang jojodog. Ini tunggul kayu ya di pakai ngebakar sampah. Oh, sekalian ada dia. Awas kopina, awas kopi. Kopina awas. Bruk. Nobogana tuh iya. Kayak melotot tuh. Patalepakeun. Ek disapukeun da loba jelema tadi ek disapukeun teh. Kebiasaan jadi berhenti gawe teh santai, pada santai heula. Santai ngopi. Tuh pada ngopi. Teu puas jigana teh ngopi berang teh. Masih hayang keneh ngopi we tomo yeuh tah tukang ngopi. Ngelot. Anjing, bro. Dot. Kecerik nih ngandot. Yuk. Ampikeun. Biar dilesehan. Spekar jauh di dinya. Spekar. Beleduk-beleduk nembak si Mang Entis. Kita apa nyawa nu hajatan da aya ayam perantinan dinya. Spekar. Mukana di sese. Tikar ge kuduk mawa.
Sama-sama ya begitu. Pan kotor merenan lah. Nggak jam 10 closing yang balik teh. Tadi nama maghrib. Sare ge bisa tuh loe. Kan wae kayak istri nameh neangan. Nyusul ka dieu. Balik bisa teh. Coba isuk Tuluy deui gawe. Ayo keur ngepak kayu perbasa gitu. Bisa. Ayo engke ke forum itu. Dino kudu dirawu, kudu muk-mukeun sama eta. Masakan. Kuruk dihijikeun jeung ngemuk ieu heula meureun tah. Malam ya. Heeh. Oh, hendak nama runtah bener. Runtah keneh. Pun mah eta ieu mah runtah baseuh, kompos ieu mah. Wah, erek panen ge Dan yang imah ge baheula sok ieu heula kieu nya. Puput hayu. Jero. Oh, eta si jeronya mah euy. Oke, ya itu ada tumbuhan sapat itu. Radio mah mah kebag-bagan. bag-bagan. Radio mah Oh. Atuh mah beunang teh hawa di dieu halangan. Erek yang nyeun kanang hayam ke tah. Ya bisa lah bag-bagan hanapeun hawa hanapeun bag-bagan kan. Pangarangan ade. Kanang hayam ulah di jero. suka dulu meuli jeung kali itu. Waduh make. Berarti pipir dia mal kapake nya ari lewat dinya mah nya. Kacai teh. Pipir eta jadi aman mal kainjek. Udah ngeri ieu dipencu diratakeun ka malirkeun. Emangnya ada atuh naon Itu teh? mah suka dia. Ciloncang teh. Oh, cilencang asup. Mereka kemarin Kudu dikamalirkeun deh anggar. tadi pisan saya mah. Jero pisan. Ngan eta paralon asa panjang kolam dinya mah. Kolam mah ulah di ditu panjang teuing paralon. Kolam naon? Iya balong. Kolam di dinya meureun. Emang Atuh doakeun wae rezeki mah sanunya ho aya listrik mah biasa wae nya. listrik di masih. Aya listrik nama ngan tina kabel. Heeh, kabelna nyambungkeunana ya. Kabar Yang apa dia? Lamun diberi ti pare mah nyolok nya tadi ya. Dari naik nyolok. Bu eta we. Eta ikut sepen taung kan berarti mah. Heeh. Pan dulu. Nyampe dipacok orai. Black, tapi aya lah dira bitu mati kadiban. Urang mah Heeh. Anu kakal bak mah kabel teh bukan mah teu ka etaan. Teu ka listrikan. Warga didinya yang paling ngompo. Eta sedang ieu di jantiangannya. Lama hiji belah dia. Mua jang kaonangan kari menjungkang kilometer mah. Oh bab. Kau gak kupang kuawing nyede Nya mending nyeun ieu. 5 meter itu gede nyanyian logak teh. Oh nyeun. Yang Halangan ku awi sepiteng. urna. Nah, gua ini 5 meter lebarna. Dah gede jerona. Pan pilih laun dah. Dari sabulan 2 bulan. Lah. Da sakali buang air oge da mal jadi sasendok atuh. Bener, geus. Mal jadi sasendok ieu istilahna nyieun 2 meter ge. 1 meter ke 2 meter we. Ini nyeun eta di Bang Bayang. Jerona 2 meter. Mes teh pergi tukang busi panjang masuk buruk Kurang mah disimpan itu pas sampai kali saya kan. Gunung kieu mah. Oh, atuh da rangka dipake nage. Bukan dia urang aya hayang dia teu bisa tahan we, nya ada yang tahu. Ngebaret mah ya lauk panir bake nang teu depelakan. Budak balong
teh. Wah, mau jadi wahana gitu mah. Jadi Wahana Cibuga. Insyaallah mudah-mudahan tuh wahana Cibuga. Bisa ya tuh. Makan lesehan tuh kata Mang Black juga. Sayang teh kurang mah ieu teh anak tangga teh dua bre. Ari batur mah teteh nyen tangga kitu teh. Tuh. Ingat wae tuh. Kena lauk. Tuh diputer. orang people belah itunya. Jadi bahe kapulauan. Naon di mana? Bapak ampun kan memang jadi mau buat sahur dari merenang di dapur saya. Di mana? Oh. Di tangga di mah. Oh. Ini kalau mau ikon berenang di mah di tunan itu tamu kana imah itu mereka harap dia kana gawe. Tuh. Oh, di sono. Tangga. Tah. Cekreh-cekrehan. Ono imah. Ayo cekreh-cekrehan. Nyorona Tuh. geus. Kanu enggak. Cekreh-cekrehan tuh. Tuh ai emang yang bodas lain tuh. Ai tak. Itu udah Ada sok yang menawi mah gerobas nyot gitu. cekreh-cekrehan. Belah dia tapi nya. Mana Bisa Ieu mah lamun karo misalnya teh lamun aya bahan kampil tinggal dikampilkeun ieu mah teh. Ieu gor-gorna tinggal masukkeun teu kudu ku awi mana diganti ku ieu. Si kaharepna juga Nah, berarti lamun aya keneh sesa asdes, ieu ka dia kudu make sarana deui. Langsung tampu asbes aja. Itu tuh maksudnya seng gitu. Pantul bak aya kayaknya lagi. Heeh. Bisa. Yang tai. Heeh. Ah, iya jeung itu mah jeung lebak mah. Oh, jong dari lebak aya keneh. Mun eta Ieu unggul. mah moal dia gitu sangkugung can dibuka pokoknya Can- Can diukur-ukur Kan urang. dia ka dia make. Ah, kayak kiri kanan. Oh, lah lamun ka dia make mah nya teu kudu. Ngalamun ini arek kan berenang kalinya mana belah di ada panjangan saeutik gitu. Paling ge. Buat yang sajang kenyuhan WC rumpah. Heeh. Kudu nyen pamikeun. Pamikiran pangitingan. Nyian sepiteng ke sini dihanap. Udah 2 meter ge jero 2 teh. meter ke 2 meter webi. Atuh, Dari dia menyerap atuh mau pengen ngajumreng. Moal. mau unggal poe ngagedar juga. Moal. Juga bumi sudah menolak. Pakai pelayangan kan bi. Jadi jika nu aya sumber cai we Kok meureunnan ke jadi Juru imah. bisa wae tah. Juru imah. Masjid Juru gitu imah kan masjid. aya cairan bisa menyebar ke segala arah. anu urang mah geus puguh atuh nu dihanap Nang anu rendah. nyieunna oge urang mah geus kaudag-udag Eta nu padahal cai bijil ti belah mangkajat kan bisa wae. Ya, ada semen aya kene di lebak aya. Aya itu aya. Di dia sakumaha itu semen? Naon? Sasa Iya di dia. di ya, Aya itu setengah karung itu. Di dia. Geus atuh wong eta kan wong di eta kan dilebatkeun teh nyaho sa ieu mah tah. di Heeh. Heeh. Dina pengisingan di klosetkeun gitu teh. Di sepitengkeun gitu. Itu we tutupna itu ku itu. Segede kitu ge ge cukup. Nah, tutup naon? Tutup sepiteng. Nggak gila kun ini kan. segede itu nu aya Heeh. astagfirullah Ari uing ngolongna kumaha. Ngan supiteng. nyen sepiteng satang tunggal mah. Da saueutik atuh. Atulah. itu we ku awi Semeter pasagi ge da waras atuh. Heeh. Supiteng. Ah, da Padu make nage. aduh ulah bau urang mun mosdol di dieu gitu. Maksudnya itu asup teh sabun mah. Eta na klosetna mah bentukeun we ku adukan gitu tah. Nya cocok bawa Kecil, ya we. teh sabun asupan. Heeh. Awet-awet atuh pararugu meureun. Ya rek ngadambel mah air mah we keun we da deukeut kan di dinya. nu urang mah anu kloset sepiteng nu urang geus puguh atuh nu urang mah keur nyieunna di budak-budak cai Aya nyen sepiteng di belah mana ke eta? Eta pikir. Kamalir. Dekat balong.
Anakun kalapa. Eta dina pipir imah. Keselapan imah antara imah yang gawir. Rumah eta mah nu urang. Mana teh? Heeh, nasi ece. Nanti kan alpukat. Nanti paraloran ka balong si ieu na teh. Si sepiteng teh. Jadi saya herang deh, nu bijil nama ka balong mah. Ceng bereskan dulu ya. Bereskan atuh.